etik ay berkah mah bakal indah. Urang lamun nyaritakeun barokah teh ziyadatul khair. Atawa aya deui bahasana ziyadatukum bil taat. Tambah-tambah taat ngaranna eta barokah atawa tambah kabagusan. Urang dahar ngan sakadar sapiring tapi di dahar kulimaan sebeuh eta berapa? Jadi pengen mah sabobong gitu. Sabobong kok kita sebut berkah. Nah, bebetana sahektar di pelakan kacang tapi hasilna. Di pelakan jagung hasilna. Di pelakan cabe hasilnya eta teu berkah tapi urang boga tanah kan sakadar 50 meter 100 meter saeutik begitu di pelakan dangder Masya Allah begitu dicabut teu kabawa ku 10 teu kabawa ku 10 dorotok sakangkal teh samobil losbak semua belum percaya baca ke Garut tuh ke Garut ay Agustus nah kemarin di Garut Agustusan samobil losbak hiji tangkal dangder samobil ya semua pengalaman Irung takut-takutekan di pasar Kemis, di pondok, kecilongok sekali-kali. Eta karena berkah pasti. Masya Allah. Dari daerah Batu. Kemari, kula ke Mekah. Nilu lagi. Kula biasanya diijabah doaku Gusti Allah nukara satu kula. Tapi tahun ini diijabah. Diijabah kula ngadoa mudah-mudahan kula bisa ke Mekah tapi haji pendek kula milu. Milunya kan. Doa kula dari ijabah ku Gusti Allah. Atuh maksudnya tengah doakeun milu kok milu. Kenapa dikeliling-keliling begitu? Datang ke Mekah aya samangka Masya Allah. Anak-anak kula kaget aya teh siraon gede panjang pohara eta teh samangka. Hiji mun di dahar kuduaan jebeng nyawa jebeng nyawa dia semua bahasa sia dahar puluhan dia masih kene sebet eta ngaranna berkah dipedi melaksanakan sedekah dia ya Allah eta ngaranna teu berkah amadok cerita soal tanah lain kuluasna tapi hasilna cerita tentang dahar lain kulobana tapi berkahna nu paling istimewa deui di samping ngajadikeun kakuatan mun dahar teh mah deui bisa dipakai ibadah hampang dipakai ibadahna dahar urang udang dipenting teh yuk orang toak apa karasana begitu nembok ke kamar aja pendi berkah yuk udah kadang naon nih budak teh kajen buku mah ge kajen teh paingan teh dek udang roti kula leungit iya itu berkah gitu berkah hampang sholat berjamaah hampang tawaf hampang pakai ngajina hampang ngaranna kadaharan berkah anu kasaksian kula datang ke Mekah ieu mah ieu dia tadi 5.000 ya kabeh dia si eta Masya Allah yang kalem tidak kadaharan ada berkah nah ilmu ge sarua lain kolobana ilmu urang lamun ningali ilmuwan ulah ka luar negeri ulah internasional nasional sabaraha profesor di urang lamun ngebahas tentang filsafat ngebahas tentang fikih ngebahas tentang tauhid dan kawadahan botak urang jangan nama profesor bejeuna tetapi katinggalina ku urang boro-boro salat berjamaah salat sorangan ge hampir henteu ilmu itu berkah diberkah ke situ umur kurang kumaha jelema nu kalolot
ulah-ulah di luar negeri nu kararuat komo di Cina di Jepang loba kene anu 140 tahun 120 tahun 100 tahun 90 tahun loba di urang ge loba 90 80 lebaran bae aya tamu ka imah boleh ditanya haji sabaraha umur alhamdulillah cenah badi 130 ya Allah 130 nyaritakeun nya dari zaman Belanda zaman Jepang bener berarti mah. Nah, loba kurang di dieu ge anu panjang umurna tapi teu daekeun ka masjid, teu daek ka mushola, teu daek ka majelis taklim. Naon hartina panjang umur nu kos kitu ngaranna teu berkah. Teu berkah sebab teu ziyadah fi taat, teu ziyadah fil khair. Nah, aya jelema pendek umurna ngan sakadar 20 tahun tetapi ibadahna hebat diterima ku Gusti Allah jadi wali Allah. Aya jelema ieu geus 80 tahun ieu teu jalan kurang boro-boro jadi wali itu kadaleuna beungeut tadi ke rumah kitu. Nah aya jelema 20 30 tahun pendek umurna tetapi muncar cahayana berarti diangkat ku Gusti Allah min jumlatis sholihin. Aya 90 tahun 80 tahun gawe nangan kieu nyampe kemana bodoh gorengan zikiran opat nah iya pegawaian di Panongan dah pasaran jadi balik orang Panongan di mana orang Korea dasar buat Korea di Panongan nah iya udah nyaritakan barokah ya lain ku luasna lahan lain ku lobana harta jangan loba harta tuh hotel aing tuh toko aing tuh sawah aing tetapi eulungina masjid nang manehanana pasantren nang manehanana majlis taklim nang manehanana jangan kos itu gara berkah tapi orang boga harta tetapi loba alhamdulillah tuh masjid nang simkuring alhamdulillah tuh majelis taklim tuh musola harta berkah ketika maut bernikmat maut harta nu milu anak nu milu tetangga nu milu iwalti amal perbuatan urang nu milu cukup boga harta pakai gak bangun masjid kurang mau kejero kuburan Masya Allah kuburan teh ini saka sepamat pula masjid di mana masjid di Korea yang bangun Pak Haji teh ya Allah udah gitu pokoknya dibangun kabeh aset ada di sini jadi pengen dimawat Aisyah sah jore aman ayo begitu boga babaturan masjid sahaya pokoknya babaturan maneh jangan boga babaturan masjid sahaya eta maliki kipas di masjid pan ayo kamu tadi mengapa masjid sih mau maliki kipas servis itu dibalikan deui aing ngaranna ya Allah ya Rabbi Masya Allah iyalah berkah loba santri ngan sakadar bisa amil bisa jurumiyah tapi bisa ngamalkeun di samping mere ka batul isol khair ilal ghair nyampaikan keadaan ka batur bisa amil sampaikan bisa na jurumiyah sampaikan jangan sakit bisa teh bari terus kumanehna dididikeun ka murid-muridna dina pendidikanana muridna nu tadina teu bisa maca kitab jadi bisa itu kene nu tadina teu bisa rukun wudu rukun salat jadi bisa tur ngamalkeun mun kita ngaju samsiah teu bisa kita ukudul juman teu bisa kita jamul jawame teu mampuan maca tafsir anu boleh teu bisa rangan amil jeung jurumnya tetapi batur bisa bentar tatadina teu bisa maca kitab jadi bisa tatadina itu bisa ngamalkeun rukun wudu salat tapi bisa jadi bisa ieu ilmu seutik tapi manfaat ieu berkah ngaranna
sabaraha ratus Kabupaten Tangerang jarago ngajina batur pula ge Ambalaya geus pokona teu geus dicaritakeun batur pula di Serang batur pula di Pandeglang Bandung nya kaset nya gagah nya pinter eueuh deui babaturan pang pinterna si eta di pondokna ge mun nanya naon ka si eta guru mun nanya masalah henteu dijawab langsung tanyakeun ka si eta ku pinter-pinterna. Masya Allah kuari jadi hadam bupati eta musibah kiai mah ngahadaman bupati eta musibah inna lillahi wa inna ilaihi telah pulang ke rahmatullah kiai lain ngamalkeun ilmu yang jadi hadam negara musibah teh bos itu teh hatena tetep males megeuleuh moal aya katentreman sebab lain pagaweanan serahkeun ka batur nu bos itu kiai mah saya macamin maca dunia sarap bae yang sarap oleh tah eta sarap berkah tah urang teh endek ngamakeun ilmu supaya berkah urang dek usaha leutik tapi berkah urang dek ngalaksanakeun tugas urang teu kudu gede-gede jadi presiden jadi lurah bae ge kudu ka sorga sabenerna teu kudu jadi polisi jenderal balok na di dieu eta genep emang aya balok nu genep balok kalapa meureun teu kudu cukup bae jadi kopral tapi ngamalkeun kana aturan-aturan kapopralan sorga berkah dicarita berkah teu kudu loba ilmu nu penting bisa kaamalkeun berkah nah teu kudu loba boga tanah tapi hasilna teu kudu loba boga duit tapi bisa dibawa ke akhirat ieu ngaranna berkah di Indonesia Ambalaya hartawan Ambalaya jutawan tapi teu berkah tapi nu paling sedih lain masalah nanaon masalah kamawatan seseorang yang geus diberi berkah ku Gusti Allah muridna aya masyarakat anu tatadina poe jadi nyai-nyai di keluarga mulai halimpu pinuh ka barokahan tapi ternyata dibunut ku Gusti Allah. Itu paling sedih mah lantaran ulah-ulah nanaon bupati mah 2 tahun kene nu endek calonna ku ari Ambalaya nu lapor ka kula si ieu deuk calon si ieu deuk calon si ieu deuk calon ku ari bae geus tilu rek calon bupati tapi calon kiai merung aya aja pengen di nyalonkeun kiai atuh sanu daek di kiaian punya aya lain di solehan mah ini sejarah kiai na sabodo kali begitu lagi kebetulan aya buntutan buka coba tapi ayat tadi para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah iyalah kesedihan anu paling luar biasa lurah mawat Ambalaya calon bupati mawat Ambalaya gubernur mawat Ambalaya presiden mawat di satu kagungan siap jadi presiden Ambalaya tapi kiai mawat masya Allah saha anu siap sebab lain sakadar ilmiah jadi kiai mah ternyata batinna kudu mantep ka Gusti Allah Ambalaya kiai sakadar ilmiah mah ujung-ujungna nyeun yayasan lain salah ngan kiai sekedar ilmiah henteu salah minterkeun cuman mayoritasnya lain dekat Allah hanya sekedar jangan beli mobil sekedar enggak luasan tanah sebabnya on dulu administrasi di masa depan proposal itu salah sekedar kejaran ilmiah Ambalaya lepas itu tapi ilmu kejaran lillahi ta'ala ridho Allah pasti diaromongkeun pasti dipakai kahewa pasti usaha ge mimiti hungkul kaditu nama sakumaha tadi suci korma diplakeun disagedengeunana batu nyarengkang kabeh
asal beneran sih kasih korban kurang metakan ilmu di sisi di gigir bakal lobak, tapi ketika kurang lurus secara tangkal format bakal ingrat, bakal mental. Nah iya jadi contoh lain pulang tetap bahasa kita teh menang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan diterjemahkan seperti itu sebabina Turmudi ina Sunan Tirmidzi nyaritakeun urang ibadah ka Gusti Allah mun cara lompat bisa lompat teu bisa lompat ibadah ka Gusti Allah lempang cepet teu bisa ibadah ka Gusti Allah lempang cepet lempang lalaunan teu bisa lempang lalaunan ge ibadah ka Gusti Allah teh bari ngorandang teu bisa bari ngorandang ge bari angsod-angsodan nu penting cak Gusti Allah ulah mengkol kasalian ibadah sakitu berarti sabisa urang ibadah ka Gusti Allah. Allah maha memperhatikan, Allah maha mengawasi, Allah anu ngawasi tapi Allah merek pengawasan khusus ke urang. Naon pengawasan khusus ke urang? Malaikat di diri urang aya dua malaikat belah katuhu ngaranna malaikat raqib belah kencang ngaranna malaikat atid mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat raqib pencatat pengawas amal-amal lu bagus, atid pencatat dan pengawas amal-amal anu golek. Setiap langkah urang pagawean urang, setiap omongan-omongan urang aya catatanan dijadikeun buku. Ketika urang maut jaga yaumil mahsyar buku urang bakal didatangkeun ka urang. Nu narimana make leungeun katuhu indah pasti selamat. Nu narimana make leungeun kenca bakal cilaka. Nu paling cilaka diterima utonggo. Mangkani lain urang nyokot buku datang ka urang. Ketika urang dihujanan buku teh make leungeun katuhu dari mana indah. Ya Allah teu kudu hese. Bukan urang positif kabeh, salatna positif, puasana positif, zakatna positif, hajina positif, jeung amal-amal lainna positif. Tinggal seri para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang sering nyaritakeun maut, bahkan lain nyarita nyaksian jelema nu maut, lain nyaksian nu maut deui bahkan nyalakeun, lain nyalakeun deui nguburkeun bahkan lagi pendiwa lain sakadar nguburkeun asup ka jero kuburan asup ka jero kuburan bahkan nama pernah di jero kuburan teh nyobaan sedang teh jangaing betul aja nyobaan teh baju sendal nggak mah kuburannya disi coba gaul iya belum orang murid gula kuburan itu kudu dicoba yang kayak makal. Ya Allah ya Rabbi ayah jelema nu kostum tapi nu dimaksud teh geuning sakaratul maut pernah nyaksian nyalakeun mah komo mandianana nguburkeunana tapi teu daek ngerenyed hate tidak ngerenyed artinya ngerenyed aing bakal pae aing kulaona ngorekeun eta si eta lamun ku urang ieu diambean aja pede geus bau kuburan tapi tetep bae mencada yang ngerenyed berarti ieu hatena dakal. Ini mana tuh ngerenyet kedangkal. Ayah pernah nyana ningali anu sakaratul maut cerit. Ulah heran saumur nya nama can nyorang leuleuh nu pae teh cerit. Ieu mah cerit.
aya naon heran menyaing menceuring ya biasanya nama kan lupa ente tilung ceuring ieu menceuring bener orang mantan kabogo ya Allah ya Rabbi aya sakituna jelema Masya Allah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata horenganan maut eta ngeri itu mantap disebut nage diucapkeun nage sakarat nah, sakarat eta mabok wajaat sakaratul maut bil haqq datang ngerina maut kalawan hak kalawan benar dijelaskan datangna sakaratul maut kalawan hati lain sabener-benerna bener hati tidak bener teh geus katingali kurang jelema teh di sisieun urang maut anak urang kadang maut ti heula umur saluhureun mah tapi aya bahasa bil haqi horenganan kahakan maut eta bakal karasa ku urang aya nama jelema teu iman ka Allah kafir ngaranna musyrik ngaranna munafik ngaranna ketika nyana sakaratul maut kakara nyana ngarasakeun hak lain sapaeh-paehna kuari teh kuari ya iman mah iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah tetapi terus bae mabok terus bae zina mangga teh teuing terus bae korupsi terus bae usahana riba nu di dahar riba urusan anak terus bae urusan ribawi atau mangga teh teuing ketika sakaratul maut bil haqi bakal nyata horenganan nu kafir tadi ketembong kumanehanana pi bakaleunana neraka anu korupsi katigali kumanehanana jelas ojay-ojayan di neraka anu ngeridit ku ari mah loba nu teu percaya engke mah nyana bakal dikulub di neraka jahanam makanya ieu anu ngararaji marawa motor kreditan kabeh kuari lah kiai sabodo aing mangan ngabejakeun doang wa halallahu al-bai' wa harrama riba nu halal teh jual beli nu bener tapi riba mah Gusti Allah diharamkeun kuari mah biasa bae engke jat sakaratul maut bil haqi bakal katembong ku diri sorangan jelema anu ngadaha riba bakal ancul-anculan di neraka jahanam lain hidup jadi siaging ridit hidup-hidupan kosong arti ya Allah ya jahat sakaratul maut dasar sakaratul maut ngeri lumayan tuh berdaya jawara aehnya tapi ketika sakaratul maut mah teu kuateun lantaran naon teu berdaya ku nyeri-nyeri sakitu gagahna Pak Harto sakitu sugihna Pak Harto sakitu hebatna Ibu Tin wayah paeh nah lamun ka kafir ngaranna modal lamun ka presiden kos Pak Harto paeh lamun ka kiai pupus lamun ka Haji Pendi poit lebih parah oh presiden nomor masih paeh kene tapi ieu mah poit ngeus pamustungan poit itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah guys tata cara bahasa ge pembendaharaan anak mun kitu mah aya mun kitu presiden saya tentu
pae presiden berarti nggak beres selesai pae kafir modal ini kalau pakai pae sopan tuh masa ahli neraka kudu dipaekeun modal lamun kasih kok kiai nah lamun kiai na anu di partai Golkar PDI PKB kayak coba kiai sama asur ke kiai kata kiai teh disebutna nupas dengan nama paeh keneh kiai paeh lamun kiai nu bagus eta pupus lamun bangsa solihin tilar dunia mun ka Kanjeng Nabi ngalih Masya Allah bahasana teh nu jelas lah kajian bahasa beda-beda ge tetep bakal maut urang ketika maut sakumaha tadi bakal hak katingali pi bakalin urang urang perem kieu bentak ketika sakarat di rumah sakit geus teu daya teu upaya bentak geus puguh nu garagah keneh kajeun kuku bage ka tadina lengan tetep bentak ningali nu ditayangkeun ku Gusti Allah jaat sakratul maut bil haqq bentak guler gilir kekenca neraka gilir kakatuhu surga gilir deui kakenca neraka gambaran gilir deui kakatuhu bidadari kikian ya Allah kita live sini pas gilir kakek siapa ini aduh Gusti Allah nah iyalah gambaran-gambaran seperti eta teh bakal muncul wajah sakratul maut bilhaqi Masya Allah nah ini kudu kurang direnungkeun cenah urang mah alhamdulillah ja panjang umurna meureun geus loba ibadahna lain ku panjang umur tapi ku berkah urang lamun nyaritakeun barokah teh ziyadatul khair atawa aya deui bahasana ziyadatukum bit taat tambah taat ngaranna eta barokah atawa tambah kebagusan urang dahar ngan sakadar sapiring tapi di dahar kulimaan seubeuh eta barokah jadi pede mah sabobong kok kita sebut berkah boga tanah sahektar di pelakan kacang tapi hasilna di pelakan jagung hasilna di pelakan cabe hasilna eta teu berkah tapi urang boga tanah kan sakadar 50 meter 100 meter saeutik begitu di pelakan dangder Masya Allah begitu dicabut teu kabawa ku 10 bagus 10 dorok sakakal teh samobil losbah baca ke Kagarut ay Agustus nah kemarin di Garut Agustusan samobil losbah hiji tangkal dangder samobil ya itu mau pengalaman Irung takut tekan di pasar Kemis, di pondok kan celongok sekali-kali. Eta karena berkah pasti. Masya Allah. Dari daerah Batu. Kemari, kula ke Mekah. Ngilunya lagi.
Kula biasanya diijabah doaku Gusti Allah nu karasa kula, tapi tahun ieu teu diijabah. Teu diijabah kula ngadoa mudah-mudahan kula bisa ka Mekah tapi haji pende kula milu. Milu ya kan. Doa kula teu diijabah ku Gusti Allah. Atuh maksudnya teu ngadoakeun milu kok milu. Kenapa digiring-giring begitu? Datang ke Mekah aya samangka, masya Allah, anak-anak kula kaget aya teh si daun gede panjang pohara eta teh samangka hiji mun di dahar kuduaan jebeg nyawa jebeg nyawa dia sih bahasa sia di dahar ku 10-an ge masih kene sebeg eta ngaranna berkah dipedi melaksanakan sedekah dia ya Allah eta ngaranna teu berkah cerita soal tanah lain luasna tapi hasilna cerita tentang dahar lain lobana tapi berkahna nu paling istimewa deui di samping ngajadikeun kekuatan mundahar teh mah deui bisa dipakai ibadah hampang dipakai ibadahna dahar urang udang dipenting teh yuk urang toaf hampang karasana begitu nempok ka kamar haji pendi berkah ieu budak kadahar naon ieu budak teh kajen buku mah ge kajen teh paingan teh dek udang roti kula leungit beragama hampang, sholat berjamaah hampang, tawaf hampang, pakai ngajina hampang, ngaranna kadaharan berkah. Anu kasaksian kula datang ke Mekah, ieu mah ieu, dia tadi, ieu mah ieu kabeh, dia. Si eta masyaallah. Yang kalem. Tidak kadaharan ada berkah. Nah, ilmu ge sarua lain polobana ilmu urang meninggali ilmuwan ulah keluar negeri ulah internasional nasional sabaraha profesor di urang lamun ngebahas tentang filsafat ngebahas tentang fikih ngebahas tentang tauhid kekawadahan kota urang jangan nama profesor bejeuna tetapi katinggalina ku urang boro-boro salat berjamaah salat sorangan ge hampir henteu ilmu itu berkah diberkah ke situ mah umur kurang kumaha jelema nu karolot ulah-ulah di luar negeri nu kararuat komo di Cina di Jepang loba kene anu 140 tahun 120 tahun 100 tahun 90 tahun loba di urang ge loba 90 80 Lebaran bae aya tamu ka imah kula ditanya haji sabaraha umur alhamdulillah cenah badi 130 ya Allah 130 nyaritakeun nya dari zaman Belanda zaman Jepang bener berarti mah nah loba urang di dieu ge anu panjang umurna tapi teu daekeun ka masjid teu daek ka mushola teu daek ka majelis taklim naon hartina panjang umur nu kos kitu ngaranna teu berkah berkah sebab terziyadah taat terziyadah fil khair. Nah aya jelema pendek umurna ngan sakadar 20 tahun tetapi ibadahna hebat diterima ku Gusti Allah jadi wali Allah. Aya jelema ieu geus 80 tahun ieu jadi jalan kurang boro-boro jadi wali. Itu kadaleuna beungeut tadi ke rumah kitu. Nah aya jelema 20-30 tahun pendek umurna tetapi muncar cahayana berarti diangkat ku Gusti Allah min jumlatis sholihin. Aya 90 tahun 80 tahun gawe nangan kieu doang nyampe ke mana goblok orangana zikiran opat nah iya pegawaian di Panongan dah caranya jadi balik orang Panongan ini mah orang Korea lah dasar umat pernah di Panongan nah iya lah udah nyaritakan barokah ya
lain ku luasna lahan, lain ku lobana harta. Jangan loba harta tuh hotel aing, tuh toko aing, tuh sawah aing, tetapi eudengina masjid nang manehanana, pasantren nang manehanana, majlis taklim nang manehanana. Jangan kok itu karena berkah. Tapi orang boga harta tetapi loba. Alhamdulillah, tuh masjid nang simkuring, alhamdulillah tuh majlis taklim, tuh musola, harta berkah. Ketika maut nikmat, maut harta nu milu, anak nu milu, tetangga nu milu, iwalti amal perbuatan urang nu milu. Cukup boga harta pakai gak bangun masjid orang maut kedel kuburan. Masya Allah cakuran teh ini saat saya pamat pula masjid di mana? Masjid di Korea yang bangun Pak Haji teh. Ya Allah dah gitu kok ini bangun kabeh masjid mana di sini jadi pengen di maut sia saha jore aman. Ayo begitu boga babaturan masjid saha ieu? Pokoknya babaturan maneh. Jangan teu boga babaturan masjid saha ieu? Haji eta maliki pasti masjid pan aing. Yang tadi mah bangun masjid sia mah maliki pas. Servis itu dibalikeun deui. Aing ngaranna. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah, iyalah berkah. Loba santri ngan sakadar bisa amil, bisa jurumiyah, tapi bisa ngamalkeun di samping mere ka batul isol khair ilal ghair. Nyampaikan kehadean ka batur bisa na amil, sampaikan bisa na jurumiyah, sampaikan jangan sakit bisa teh bari terus kumanehna dididikeun ka murid-muridna dina pendidikanana muridna nu tadina teu bisa maca kitab jadi bisa. Itu kene nu tadina teu bisa rukun wudu rukun salat jadi bisa tur ngamalkeun. Mun kita ngaju samsiah teu bisa, kita ukudul juman teu bisa, kita jamul jawamet teu mampuan maca tafsir anu boleh teu bisa rangan amil jeung jurumnya, tetapi batur bisa bentak katadina teu bisa maca kitab jadi bisa, katadina teu bisa ngamalkeun rukun wudu salat tapi bisa jadi bisa. Ieu ilmu saeutik tapi manfaat, ieu berkah ngaranna. Sabaraha ratus Kabupaten Tangerang jarago ngajina batur pula ge Hambalaya. Geus pokona teu dicaritakeun. Batur kura di Serang, batur kura di Pandeglang, Bandung. Nya kasep, nya gagah, nya pinter. Eueuh deui babaturan pang pinterna si eta. Di pondokna ge mun nanya naon ka si eta guru mun nanya masalah henteu dijawab langsung tanyakeun ka si eta ku pinter-pinterna. Masya Allah kuari jadi hadam bupati. Eta musibah kiai mah ngahadaman bupati teh musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Telah pulang ke rahmatullah kiai. Lain ngamalkeun ilmu yang jadi hadam negara. Musibah teh mah kitu teh. Hatena tetep malet megeuneuh moal aya katentreman. Sebab lain pagaweanan serahkeun ka batur nu basitu. Kiai mah saya maca amil, maca jurumiyah, sarap bae. Yang sarap. Oleh. Tah, eta sarap berkah. Nah, urang teh endek ngamalkeun ilmu supaya berkah. Urang dek usaha letik tapi berkah. Urang dek ngalaksanakeun tugas urang. Teu kudu gede-gede jadi presiden, jadi lurah bae ge kudu ka sorga sebenarnya mah. Teu kudu jadi polisi jenderal balokna di dieu datang ka genep. Emang aya balok nu genep? Balok kalapa mah. Teu kudu cukup be jadi kopral.
tapi ngamalkeun karena aturan-aturan kapopralan surga berkah. Nah, urang lamun nyarita ke negara asup urang ke negara puncak, masya Allah surga dipakai karesep ke seluruh manusia sadunia. Urang Amerika lamun ke puncak, masya Allah nikmatin. Urang Turki lamun ke puncak pohara. Urang Mesir lamun ke puncak begini. Kumu urang Arab mah lamun ke puncak surga pohara puncaknya, tapi keberkahan anak eleh ku Mekah. Di dulu kurang di Mekah gunung batu, jalan batu, segala rupa batu. Tapi setiap jelema masuk ke Mekah hayang ngalaksanakeun ibadah Allahu Akbar. Tapi ketika ke puncak minimal beli jagong. Dinu anting gede sabelah teh. Pukula kan sok diajak ya nanti lewat ke Garut. Eren di puncak, ulama di puncak teh ke masjid, yang lain kemana ya? Tukang jagong. Kurti uber. Harapan lain jagong, tukang jagong. Ini kan blon ya. Itu minimal. Kebelah itu dan nu mabok di puncak, nu zina di puncak, meeting urusan perkorupsian di puncak, jelema ngalaksanakeun tugas-tugas anu bakal diselewengkeun di puncak. Puncak teh ieu adalah negara juri berkah. Tapi ketika orang masuk ke Mekah, masya Allah gunungna batu, jalanna batu, sekitarna batu, panas anu luar biasa. Tapi ketika datang ke Mekah hayang ibadah berkah. Jelema ku datang nabe ke Mekah teh geus leungit dosana lantaran dipapang ku malaikat. Alhamdulillah. Lain sia. Coba ngabedakeun dosa ka Mekah. Dipapang ku malaikat. Ya Allah ya Rabb. Nah, coba datang ke puncak dipapang ku saha? Usaha. Tuh. Iya, karena berkah. Penuh ujian lamun urang nyaritakeun hiji siki ngaranna siki korma. Naon bedana korma jeung karma? Jadi naon? Karma bahaya. Lain. Ai karma masih kena dua, ai korma masih kena dua. Korma jeung karma. Karma. Ieu korma dipelakeun di tengah-tengah batu. Tidak, kerja apa dipelakeun di lain batu. Dipelakeun di batu, pasir, batu paling hebat panjenengan mah. Di pasiran di dinya jadi cel, mun kurang mahnya jadi sih. Jadi di tengah-tengah ieu batu, tengahna di pasiran saya tiba jadi masya Allah. Cek pikiran urang bisi kumaha bisa jadi pasir ngagedean nu eleh batu na bongkar batu tersebut ku akar korban mulai batu ningrai tina hiji siki masya Allah batu eleh gede tangkalna buahna nu luar biasa berkah ieu hiji siki. Nah, perjuangan berarti kudu lobaan saeutik ai berkah mah bakal indah. Heula lamun nyaritakeun Kiai Haji Abdul Muthalib teh gede ilmuna mah. Mun cara pencak kajahoan tina gerak budak-budakna. 1 juta kali ngomong Haji Pendi bisa pencak, pokoknya di dalam lempang aja. Ini mah pencaan gitu mah. Lain dari tempat lagi. Jadi pernah nyata pepencaan di Demak, ayah batur kula tuh bisa ditengkasan ke kabuli dan itu mulai jadi ada masya Allah ini hebat gagul ngajengkang lain ngaguli ngajengkang itu anak ngomong kosong itu berkah ilmu biasa banget tapi Allah mere berkah muridna alhamdulillah nutar tadi nanti bisa maca amil jadi bisa maca diruniah jadi bisa mulai dipetakan dina maca sapina sulam jadi bisa ini ilmu leutik tapi berkah dibandingkan juga segala bisa tapi online pun
wujud bangunanana kakula geus ngomong kiai engke lamun anggeus wayahna cenah kiai mah diaturana geus 2 kali ngomong hayang bunting kita baheula geus pondok wali majelis hayang didatang insyaallah sekolah geura anggeuskeun bae ya Allah anggeus jeung jelema-jelema ieu carita berkah teu kudu loba ilmu nu penting bisa kaamalkeun berkah ngahan teu kudu loba boga tanah tapi hasilna teu kudu loba boga duit tapi bisa dibawa ke akhirat ieu ngaranna berkah di Indonesia ambalaya hartawan ambalaya jutawan tapi teu berkah tapi nu paling sedih lain masalah nanaon masalah kamawatan seseorang yang nulis diberi berkah ku Gusti Allah muridna aya masyarakat anu tadina poe jadi nyai-nyaya di keluarga mulai halimpu pinuh ku kabarokahan tapi ternyata dibunuh ku Gusti Allah ini paling sedih mah lantaran ulah-ulah nanaon bupati mah 2 tahun kene nu endek calonna ku ari ambalaya nu lapor ka kula si ieu dicalon si ieu dicalon si ieu dicalon ku ari bae geus tilu rek calon bupati tapi calon kiai merung aya aja pengen di nyalonkeun kiai atuh sanu daek di kiaian punya aya lain di solehan mah ini sana kiai na sabodo kali betul lagi kebetulan mah buntutan buka coba tapi ayat tadi para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah kesedihan anu paling luar biasa lurah mah maot ambalaya calon bupati maot ambalaya gubernur maot ambalaya presiden maot di satu kagungan siap jadi presiden ambalaya tapi kiai maot masya Allah saha anu siap sebab lain sakadar ilmiah jadi kiai mah ternyata batinna kudu mantep ka Gusti Allah ambalaya kiai sakadar ilmiah mah ujung-ujungna nyeun yayasan lain salah ngan kiai sekedar ilmiah henteu salah minterkeun cuman mayoritasnya lain ke Allah hanya sekedar yang beli mobil sekedar enggak luasan tanah sebab naon dulu administrasi di masa depan proposal itu salah sekedar kejaran ilmiah ambalaya lepas itu tapi kejaran lillahi ta'ala ridho Allah pasti diaromongkeun pasti dipakai kahewa pasti usarere age mimiti hungkul kaditu nama sakumaha tadi Siti Korma dipelakeun disagedengeunana batu nyaringkang kabeh asal beneran siga Siti Korma urang metakeun ilmu di sisi-sisi digigir bakal lobak tapi ketika urang lurus secara tangkal format bakal nyingrang bakal mental kabeh. Nah, iya jadi contoh lain angkulan teh bahasa kitu teh beunang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan diterjemahkeun seperti eta sebab dina Tirmidzi dina Sunan Tirmidzi nyaritakeun urang ibadah ka Gusti Allah mun cara lompat bisa lompat teu bisa lompat ibadah ka Gusti Allah lempang cepet teu bisa ibadah ka Gusti Allah lempang cepet lempang lalauna teu bisa lempang lalaunan ge ibadah ka Gusti Allah teh bari ngorandang teu bisa bari ngorandang ge bari angsod-angsodan nu penting cak Gusti Allah ulah mengkol kasalian ibadah sakitu berarti sabisa urang ibadah ka Gusti Allah Allah maha memperhatikan Allah maha mengawasi Allah anu ngawasi tapi Allah merek pengawasan khusus ke urang naon pengawasan khusus ke urang malaikat di diri urang aya 2 malaikat belah katuhu ngaranna malaikat raqib belah kenca ngaranna malaikat atid mayal fidumin qaulin illa ladaihi raqibun atid malaikat raqib pencatat pengawas
amal-amal lu bagus, ati pencatat dan pengawas amal-amal anu goreng. Setiap langkah urang, pegawaian urang, setiap omongan-omongan urang aya catatanan dijadikan dah buku. Ketika urang maut jaga yaumil mahsyar, buku urang bakal didatangkeun ka urang. Nu narimana make leungeun katuhu indah pasti selamat. Nu narimana make leungeun kenca bakal cilaka. Nu paling cilaka diterima utonggo. Mangkani lain urang nyokot buku datang ka urang. Ketika urang dihujanan buku teh make leungeun katuhu dari mana indah. Ya Allah teu kudu hese, bukan urang positif kabeh, salatna positif, puasana positif, zakatna positif, hajina positif, dan amal-amal lainna positif. Tinggal seri ke urang. Ketika amal urang nu goreng cekel ku kenca langsung dibuka urang kabeh negatif. Salat nama ngan hayang kalem bae ku batu. Lamun aya jelema tahajud ge 18 rakaat. Haji Peni kok salat teh kana jelema. Aya kana jelema ieu salat mah. Tapi isukna we jelema boro-boro tahajud dohor ge henteu. Ieu potongan belon itu. Eta iya. Di jero aya ujiban di jero eta kaburan jeung sajabana. Ieu penyakit boro-boro nu ibadah, boro-boro nu teu ibadah, nu ibadah ge mun kacampuran ku penyakit kos kitu sulit nu bisa ngabenerkeun penyakit-penyakit kos kitu lain kiai modern moal bisa jajana ge dunia. Jajana ge neangan dunia boro-boro bisa ngabenerkeun batin masyarakat dan diri sorangan ge awut-awut. Asal dibere bae ku bupati marah, asal proposal turun bae marah bae kumaha ngabener tentang. Tapi kiai model Ki Abdul Muthalib di eueuh hubungan jeung nu Baskara itu tah sanggeusna eueuh kakara-karasa ku diri dia. Leungiteun urang. Sebab naon jeung pamarentah teu bendu nya apa tapi ngadoakeun menta tara dibere teh hayang. Nyaho ulang. Jeung masyarakat mah teu bagus eta mah dubedueun ka manehanana sakadar nu hasud salah jeung rugi nu hasud nyanana mah amal naon murid bakal kaleungitan ku sosok manusia anu bersih batinna rasakeun coba kita itu. Nah kehilangan kiai yayasan naon bahkan loba nu neuluh dulu lagi berapa es ya anu kurang gitu ayo kan bahagia ya yayasan nu kos itu tapi kiai kos itu masyaallah hese. Nah ieu halaladir di dieu teh lain undangan sahibul musibah lain undangan kula tapi undangan anjeunna tuh urang tadi maca zikir coba suara tadi zikir 170 bohong berarti saya termaca tadi ya tasbih aingnya oh sabar nggak berarti berat tuh nyahoannya nama suka bohong itu lu ada dia ya 2.000, 3.000, 4.000 Masya Allah diberi misalnya 100 pikir ngalir ke almarhum aduh diharapkan ke manehana apakah manehana mengharapkan caun apakah manehana mengharapkan jeruk nyana mengharapkan doa ketika orang zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah karasa nu ikhlas katakan ieu si zikir sahati isamat kenah barang pas lah dia isi dah kesana panas tempat ulang mainan isi zikir ahli Allah hiji dibandingkan dengan zikir lain ahli Allah panas cek saat cek Ibnu Athaillah cek Ibnu Athaillah ahli Allah kutubul awliya ulah dianggap lomba ibadah tidak hati cinta dunia la kasuro amalun baroza min qalbin raghib
ulah dianggap berubah ibadah, ulah dianggap gede ibadah, sholat, baca Quran, zikir, namun timbul di hati jelema cinta dunia. Kebelah dituna, luku pula pernah didongengkeun teh ahli kubur di jero kubur ngaharepkeun doa, bacaan Al-Quran, bacaan zikir jeung sajabana tiis karasana. Nyana kan ningali begitu tiis teh saha icil zikir padahal masa etik tapi nikmat karasana di jero kubur teh tiis. Kalian nanya, oh iya orang Haji Murodin tiris mungkin tak barang isuknya dikir pada saya, oh iya Haji Pedi dan lagi, ini kalau ada teguh kau ada Haji Pedi kalau akan guys panas nah iya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dumantah baheula Syekh Marufil Qurdi uga imah dekat Imam Junaidil Baghdadi, kemudian manehna dijual imahna tapi hargana 10 lipat. Ulun beli aya seorang sudager kaget kok imah si 10 lipat teh harga biasa, nanya aya naon di imah mahal-mahal teh ngeuk moal meulina sakali dua kali nanya katilu kali nanya rahasiana aya naon si imah teh mahal-mahal teh memantap mahal imah 10 lipat entenya deket Imam Junaidil Baghdadi setiapnya zikir 40 imah ka kulon 40 imah ka wetan 40 imah ka kalet 40 imah ka kidul kasapaatan ku zikir Imam Junaidil Baghdadi mantak harga imah 10 lipat hari tak kayaknya dibeli ku sudager ayo pas itu lah guys ayo mau mah ditambah ada 10 kali lipat lagi jadi beli pun ada sudah gerdes dia baca cina aing harus kudu sahat kudu zikir mantap sebab dekat Imam Junaidil Baghdadi udah saya mah nyana sholat aing benar enggak jalan nyana zikir aing menang di akhirat nanti aing mah geus bae pun nuturkeun nyana teh oh baca deket kiai mah jelema belok sarawak ini tuh kamu di Lampung ini kira mah di Burang pikir sebab kebelet keren ku zikir kiai ahli Allah udah jam 2 mandi wudu zikir la ilaha illallah tatangga nu kerek kabelet teh coba deh kumaha coba Masya Allah nyana mah kerek tapi di akhirat ganjaran zikir kiai ahli Allah tenang lu mana deket imah kiai teh ya deket imah kiai berkah teh kudu sama teh kudu pas saya yang kana neraka menang berarti lu tahun datang deh saya baru pilkur kita kadinya akhirnya dipetakan ke Imam Junaidil Baghdadi kaget kok bisa ada di sisi imah lantaran orang tugas para aulia Allah mah diberi tugas ku para kutub orang mah dunia zahir pasti dunia zahir kieu bae aya presiden, aya menteri, aya gubernur, aya bupati, aya camat, panjangan tangan lurah. Di dunia perwalian sarua aya rajana, aya menterina, aya gubernurna, di perintah-perintah ketika kosong misalnya di Banten eueuh wali digiring di Jawa Timur, Jawa Tengah. Lamun memang teu layak dan cicing di Banten, nyopot ke di Turki atau di Baghdad. Seperti eta sarua di dunia pergaiban. Tapi pergaiban lain perdukunan sarua di dunia urang bejana seperti itu nementak tinggi surang ketika Habib Lutfi nyaritakeun di Banten kieu baean eueuh ka Ambeul ketika ka Bandung nyana sakutra bae kieu eueuh ka Ambeul kan ka Ambeul mah Haji Pedi nyana mah lamun jeung bari suka karung warau kabeh wow di dia tukang karung wow di Bandung tukang karung wow boleh kaget kok mah haji tukang karung wow kabeh ye sabangsa jeung sanagara ceknya na wow kabeh ya intal jeung intal dia wow ulah nanya aya salah seorang tukang karung di Bandung tapi kuari kebeuleuman nanya wow teh dengan Haji wow sarua pada tukang karung lain etana malingna aku tukang karung maling itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui urang hirup wari di alam dunia
lantaran iman ke Allah kudu sadar atuh diatur ku aturan Allah. Cek Allah wajib sok laksanakeun, cek Allah haram tinggalkeun, cek Allah sunat rek bae bade mah hari hayang ganjaran mah mun mubah pilih-pilih ketika kurang diniatan jadi ibadah, ganjaran ketika henteu pakailah aturan Allah. Engke kaduhungna ketika urang sakaratul maut bakal kabaya mabok urang, zina urang, maling urang, riba urang. Ndek saha nu nulungan engke warima urang geri masih kada bisa dibawa ka rumah sakit. Jaga asup ka kuburan hanya amal nu milu jeung urang. Lain milu sakadar ka kuburan terus ketika urang digiring ka masar amal eta milu bae. Lain sakadar ka masar ketika timbang amal milu sarua bae. Lain eta bae nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim amal eta milu bae. Gusti Allah maka kanjeng Nabi takarrub ka Gusti Allah mental supaya selamat umat. Nah ieu keindahan kanjeng Nabi. Gusti umat kula supaya selamat. Cek Gusti Allah hai Muhammad. Geus pokona mah umat anjeun sabaraha miliar disalametkeun saparo deui bakal ka neraka. Sujud kanjeng Nabi, ya Allah. Sanes kitu Gusti abdi mah hayang naon? Hayang teh salamet bae kabeh. Teu bisa cek Gusti Allah sebab di dieu loba nu ibadah teh deuleu ku maneh tuh di Panongan. Hah? Di pasar Kebis loba nu leungit kebo di bawah ka ranca kebo. Henteu tetep bae kula mah hayang dihampura bae kabeh supaya selamat kabeh. Atuh moal bisa sebab kabeh mintai kabeh mah jamual nuturkeun syariat kabeh. Sujud deui kanjeng Nabi nyuhunkeun ka Gusti. Cak Gusti Allah, gum ya Muhammad. Irfa rasaka. Angkat silahayeun. Geus kuari mah 70% selamat, 30% cilaka. Gusti ulah Gusti. Tetep hayang kabeh bae. Jihi. Cek Gusti Allah teh kabeh mah bisa. Lantaran atuh ieu maksiat amalan geus kajian ulah nyaritakeun salamet cak kanjeng Nabi abdi mah nu dipake kahayang ku abdi mah syafaat bae daripada dibagi-bagi saparo salamet saparo cilaka atawa 70% salamet 70% cilaka. Gusti abdi mah minta syafaat bae ka Gusti. Maksud maneh kumaha? Abdi menyuhunkeun salamet teh nyuhunkeun syafaat teh kieu meureun kaya hitung-hitunganana. Ketika dihitung na ieu bakal ka neraka tah nu bakal ka neraka bere abdi syafaat ieu bade disalametkeun ku abdi. Gideuk Gusti Allah mencara gideuk teh mah ai maneh luhur-luhur teuing ka hayang teh. Geus atuh diterima ku Gusti Allah diterima syafaat kanjeng tah nu paling hebat kanjeng Nabi lain naonna eta nu salamet baju asup ka surga bi ghairi hisab dibere 70 cak kanjeng Nabi kurang Gusti geus bae atuh tina hijina 70 deui nyapaatan 70 deui kurang keneh Gusti atuh tina 70 na dinu hijina dibere 70 deui ubat abdi sabaraha miliar kurang keneh geus atuh Muhammad eta para aulia Allah bi ghairi hisab sholihin bi ghairi hisab kurang keneh eta gunakeun syafaat maneh beuh pohara kanjeng Nabi Nabi udeudeuhna jeung cintana ka umatna sehingga kajeun teuing maksiatkeun tapi mulah ka neraka beunghar. Jihi nu eta ka nyimpen mah jangan bilang salat aya syafaat ka lah. Gal saya mah bukanna terus karung dioplos teh. Mun ditanya kok dioplos kayaknya aya syafaat. Bon. Au kasafaatan heueuh padahal kos kieu kurang usul ka kangge ulah ieu mah. Ieu bongan nakal bae. Gas cak kanjeng Nabi hei umat kaula anu bakal cilaka deuleu kula engke ketika nimbang amal kula bakal nanggung ulah deuleu sasaha kula
mun teu kapanggih di dinya ketika jembatan Siratal Mustaqim kula bakal nantung di hareupeun jembatan Siratal Mustaqim. Masya Allah ieu Kangjeng Nabi urang pohara maca seringan geura maca sholawat abe urang kadeuna sinar sholawat urang. Wah iya muradin aya sholawatan. Wah iya sholawatan barang diri lah di pede buat sholawat baca sholawat udah kurang ditimbang amal ya mah bagus Kanjeng Nabi disebut ditimbang surga ya Allah ya Rabbi ya mah bagus itu saya ini mah Ki Abdul Muthalib ya sudah ditimbang ini saya santri surga ini saya ini tetangga ini surga ini sholat malaikat kajian sebab tetangga anjing jai surga kan kalau saya jangan mantap amat jadi surga yang begitu dikasurgakan meleset ya Allah tak ditimbang kami Nabi dunia. Nah begitu ditimbang Kiai bagus ya surga kesalahan saya saya timbang guys tuh kabeh tuh pas begitu dipending terima sholatnya bagus, puasa bagus, zakat bagus, haji 2 kali 3 kali barang bohong aya ngekekang deh hasud aya di yo dagang opos dia deh geseng dek ya di mana disebut dedekna wah aing neraka saya aduh sedekna cek malaikat deuleuh tuh dikitu kan deuleuh ayo sia ayo duit teu beres segala riba segala ayo wayahna ieu mah cek malaikat neraka baca senah yang kuda tapi cek Kanjeng Nabi ulah maka di neraka tuh nyana pernah maca sholawat coba dulu bukunya cek malaikat teu ikhlas jadi ya iyalah kurang lamun nyaritakeun berlanjut terus pohara lantaran nyaritakeun syafaat Kanjeng Nabi nu 70 jelas ya kuduna jannah bigari hisab tina hijina tina 70 hijina 70 deui ya kuduna jannah bigari katilu kali hijina tah 3 kali 70 kali dan lain sebagainya aya deui para aulia Allah para sholihin sholihiyat kuduna jannah bigari hisab anu tadi dibacakan ku qori wala takunu liman yutaru fi sabilillahi amwat bal ahya yurzaquna sarwa yadkhuluna jannah bighairi hisab. Ancan Imam Syafi'i ieu ngamalkeun ilmu teh ngamalkeun ilmu anu lillahi taala ieu adalah mujahid fi sabilillah yadkhuluna jannah bighairi hisab. Sarua santri-santri teh yadkhuluna jannah bighairi hisab giliran haji pedi kieu ieu nu bagusna kaluhur anu goreng mah ini malaikat gimana neraka mungkin maka Kanjeng Nabi kita tuh jangan surga jalan jangan neraka nyambungin dan coba di bibir neraka jalanan kumpulkan dalam perkara itu kumpulkan kumpulkan dah aduh kabeh karena ini begitu ditanya-tanya pernah teh iya nggak bangun masjid namun pernah berarti kan nungguan kapal aja pedi mana pernah nggak bangun masjid untung malah semen masjid dicopong pernah ente nggak bangun pondok malah mau bersih pondok punya ada di roda aku lagi nggak bangun pondok ini bersih tadi campur aku ya aduh parah ya lu mah nah kebelah dia pernah itu gak bangun majlis aduh lamun pernah indah jasa ieu majlis kadeleuna teh bangunan sakadar bata tapi nilai maknawina lain sekedar majlis ieu teh bakal jadi hafal anu bakal nyalametkeun jaga di akhirat. Masya Allah lemburang nyaritakeun nilai-nilai di pondok pesantren sakadar tina kayu sakadar tina awi hina bahkan nu liwat yang ngahinakeun korenganan eta teh di akhirat mah bakal jadi kapal
bandingkan hotel, bandingkan bangunan-bangunan kantor cangkup, tetapi pondok pesantren letih hina di dunia kadelena, hina di akhirat. Nah, namun bapak-bapak, ibu-ibu, penilaian terhadap masjid-masjid biasa bae aya naon di diri urang, penilaian terhadap majelis taklim biasa bae aya naon di diri urang, penilaian terhadap pondok pesantren biasa bae aya naon di diri urang. Kok teu kadeuleu si kamuliaan jeung kahebatan bangunan-bangunan tersebut perlu dibersihan hati urang lantaran ieu teh loba kokotor-kokotor lamun geus terbuka korenganan. Masya Allah, iya teh penyelamat, pondok teh penyelamat, masjid teh penyelamat, musola penyelamat. Luar biasa. Nah, balikan deui ieu Kangjeng Nabi teh bakatnya